kumaha dibejakeun tina nagoman teh anu mana ngabejakeun Kangjeng Rasul teh sami manusia sama seperti urang sadayana kumaha nagomna Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa kira kompak aman dia jawaban salam sing pribados. Mengingat pengisi zaman semakin edan-edanan anu mana sampai ngajol salam ge ka bawah edan. Biasa kedua. Identikan ayat Allah innal insana fi kabad. Anu mana sanyana manusia anu hirup gumeledang di alam dunia eta pasti hayang bahagia embung cila. Hayang cager embung gar. Hayang kabayar hutang embung boga hutang. Tasawang sulan deui pamugia anu ngajawaban kana salam sim abdi khusus kanggo sadayana sing hasil dina pada sadaya maksudna amin ya Allah ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadla habibahu bil quwwati wal mu'jizah. Nusalli wa nusallimu ala nabiyil mursalin hadhil ummah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Warrahmanul Qudusul Ba'isul Muqtadir Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du aqarim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi.
ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kama kala jamu produksi sudah muncul. Rajin-rajinlah kamu meminum jamu agar sehat selalu badanmu, dan rajin-rajinlah kamu menuntut ilmu agar keselamatan dunia dan akhirat menghampirimu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa ballaghar rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa raziquna wa khaliquna wa liman awjaba wa azzama ghairu jahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil mukarram dipayun sim pribados ngaturkeun panghormatan Islam yang amat sangat fokus abdi dihormati tur ditedak pisan keluargi, tur ditedak pisan pidoana guru sim abdi sakeluargi khususna umumna guru urang sadayana selaku pengurus oge pengasuh ponpes Cidanghiang anu parantos nampi kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita doakan semoga ditambih kemuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, dipaparin rezeki anu halal sinaran barokah pikeun nafkah ibadah. Amin. Sareng di pamugia putra putrina dijantenkeun putra anu soleh oge putri anu solehah. Amin. Anu manas hingga kinjaga ning pageto biasa jelaskeun kana perjuangan anak khusus ka anjeunna umum ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, yang teristimewa Bapak Dewan Juri yang arif dan bijaksana, anu sami sangat mukusim abdi dihormati, ta'ziman wa takriman bi ulumihim. Anu pamugia sadayana pengirangan kana rasa hormat sareng ta'zim sing pribados. Oke, para aparatur pemerintahan Ponpes Cidanghiang minal a'la ilal adna, dari tingkat atasan sampai tingkat bawahan, wabil khusus Bapak Lurahna aya, Bapak Lurah aya. Alhamdulillah. Baik anu dipagiranganana oge anu kalandehanana anu sami nu sangat mukusim abdi dihormati beserta para jajaran-jajaranana pamugia sadayana dipasihan kasobaran oge keamanan tina ngajalankeun tugasna masing-masing. Sareng di pamugia selalu aya dina taqwa dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sadayana mamang santri, baik bidi santri, mamang santri anu dilandeurna ima anu digirangna, allati lam tuzkar asma'uhum ta'ziman wa takriman lahum. Anu panghapunten kusim abdi setiasa disebutkeun namina satu persatuna pamugia sadayana tingirangan kana rasa hormat sareng ta'zim sim abdi. Oke, tekakankeun yakni anu sami nu sangat kusim abdi dihormati kepada Bapak MC anu tos ngasihan waktu kasim pribados pamugia Bapak MC ieu selalu dipasihan ka istiqomah tina milari ilmuna khusus ka anjeunna umum kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dipayun hayu urang sanggakeun rasa puja kadat anu maha kawasa yakni Allah ana maha sifat nurbawi sesa. Oke, rasa puji anu sajati kasanggakeun ka Rabbul Izzati yakni Allah anu maha sifat suci. Oke, rasa syukur tina qalbu ka piatur kana maha luhur yakni ka Allah anu maha sifat ghafur. Anu mana nu tos ngafarinan ka urang sadayana ribu-ribu kanikmatan yantawisna nikmat anu kacida pisan agungna nyatana nikmat iman wal is. Oke, nikmat sehat jasmani sinareng rohanina anu mana karehna dina dangan ayeuna urang sadayana biasa riung mungkulung bengkok ngaronok hempak merbayat tina ikmah falah mubarakah dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Anu pamugia ieu teh hiji perkumpulan ngajadikeun hiji wasilah akenapi hiji cukang lantaran urang sadayana dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Oke, selawat kali salam pamugia selalu berlimpah curahkan hadipan paduka alam beliau sang reformis budaya akidah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah. Wasana habibana wa syafi'ana wa maulana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katur kasadaya keluargina, oke para sahabatnya, baik itu sahabat Ansorin dan begitu pula sahabat Muhajirin. Dan tak lupa kepada kita semua minangka anu ngajantan umatna anu menanti-nanti kana syafaat di mantena kim jaga tina yaumil jaza. Anu pamulia urang sadayana nampi tegasna manarima kana syafaatul uzma kim jaga di mantena tina yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal hadirin jamaah rahimakumullah. Terus ya terus. Jangan mulai. Satacana sing abdi cumarios kapayunakeun sing abdi pribadi ngedapang hapunten kasadayana bilih bisi bahkan pasti kin kapayunakeun dina cariosan sing abdi aya anu teu akur kana hukum oge teu mupakat kana syarat sing abdi ngedapang hapunten kasadayana memantah kituna bilih keur aya anu ngajadi pangarti keur pikeun sadayana kaeta teh hanyalah taufik Allah jeung sabalikna ku eta bilih bisi keur aya nu teu ngajadi pangarti keur pikeun sadayana eta teh suatu kabodohan anu masih nempel keneh dina awak sing kados. Nu mantap kituna musim abdi teh diniatana ngaleungitkeun kabodohan anu aya keneh dina awak sing abdi khususna umumna kabodohan urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sadayana dalil sesederhana kasih mas mama cek hadirin sadayana anu mana peska maklum peska uninga urang sadayana bahkan sok dilaksanakeun ku urang sadayana ku umat manusia anu hidup gumeundan di alam dunia dina tiap waktu tahun ka tahun anu mana urang sadayana sok ngayati kata Nabi ngaramekeun kana hiji acara anu sangat luar biasa bahkan aya anu sampekeun ngajual kanu ngajadi pakaianna keur pikeun naon eta nyaeta tiada lain dan tiada bukan keur pikeun memeriahkan kana eta hiji acara. Nah jadi anu nyari pertanyaan acara naon nah ieu anu ayeuna ku urang sadayana nuju dilaksanakeun acara maulid Nabi adawa disebut di acara maulud. Nah eta marek acara maulid mangga marek acara maulud mangga acara maulud pamit lepat artosna nyaeta dilahirkeunana junjungan urang sadayana. Adapun acara maulid nyaeta waktu kelahiran Kanjeng Nabi urang sadayana. Nah adapun tujuan atanapi maksud dina pada urang sadaya ngalaksanakeun atanapi ngaramekeun kana ieu acara panginten nyaeta ngabungkeun sareng ngamuliakeun ka junjungan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah eta nu pertama anu sing padahal gersanaos ku urang sadayana hadirin jadi agungkeun jadi muliakeun eta Kanjeng Rasul tetep Kanjeng Rasul mah moal sampekeun lutur dina kamuliaanna gersanajan satungtung jarum-jarum acan moal sampekeun murad lamun tah keur ku urang teu dimuliakeun eta Kanjeng Rasul kilang kitu ge meunang ieu urang sadayana bahkan seluruh umat manusia anu aya di alam dunia ngarayakeun kana ieu acara ngabuktikeun rasa cinta anu aya dina jero lubuk hate kana nyatana ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kumana ciri mulyana Kangjeng Rasul atanapi ciri agungna Kangjeng Rasul. Mohon Kangjeng Rasul teh manusia seperti urang, cuma tadi teh Kangjeng Rasul mah manusia anu sifat luar biasa. Kersarwana jeung manusia anu mana Kangjeng Rasul teh sami kakepena ku sifat akhlak basyariah, sok ngaleueut sami, sok tuang sami. Kumaha dibejakeun dina agama teh anu mana ngabejakeun Kangjeng Rasul teh sami manusia salna seperti urang sadayana. Kumaha nadomna Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasuka ngenahan tak ya satu kelar mendingannya misalkan jam 3 aya keneh di daerah Amang anu sok iso aya keneh terus ada ayeuna mah geus langka bener. Coba misalkan ieu nya aya misalkan mang santri gagah